Ayo ngajak abu-abu aja ngajak ulin di kolot nah orang mah tuh diajakin maneh mana mau diajakan ulin ku batur liburan orang mah tuh diajakan bijakun ku aing mah ka si emak langsung diajakan banget kalau bebek ku aing diajakan ka emak. Ayo we ngababadan kebon batur kebon saha itu ku aing gaban salaki aing mah da eueuh gawe apa salaki aing heuh salaki aing atas si abah naon nih ngarana aing teh deui ngaran salaki ge gaweana gawe ukur molor ulin aing musibah gablang salaki teh aing mah eta teh kumaha atuh jelema punten-punten atuh liwat teh liwat we aduh aing mah ulin ti kota euy jeung si mamang kamari teh geus di bola geus ulin ka ditu ka dieu resep kana mah di toiletan. Inoy nya, Inoy lain itu tehnya. Itu, Inoy. Inoy, 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 Inoy. Selain itu Inoy. Di mana ya? Enak, mana enak merek, nah kau orang, tadi dah, ayo bebejaun, Kela aing bisa di soledat tadi. ayo duduk lah, ayo mah, Aing bisa di soledat. enak, Anjing. iya nggak iya, iya, Pokoknya. Nih, emangnya kunaon aja eta juga nu bararete kitu. ini dia udah kesini Agustini. Siti ini tanya, ntar ulin di inungna cenah di keting itu terus rekreasi. Aing tuh, aing tuh tadi ajakan, cenah mah aing di. Gimana itu gimana itu? Orang mah tuh geus ulin diajak ku si Mamang, si Temjon. Apa Temjon? Tak pale. Aing tadi kan kesini, aing lupa panas cenah. Aing mah teh ulin cenah ti Temjon cenah jeung si Mama. Aing mah teh diajak. Oh, urang kamari diajak ku si Mamang teh geus. Mandi bola. Lompatan dina naon eta ngaranna teh. Nah, urang mana gara atur gitu atuh. Aing tempat di mana? Teh ieu teh aratur. Mana eta ka mana eta? Hah? Mana eta itu mah? Urang enggak tuh tinggal itu jalan-jalan tuh meuli kolor anyar, tuh motif SpongeBob. Iya tuh meuli padan kecili apa? Pusing ah. Tadinya babaturan aing ngomong-ngomong kan ti Temjon cenah atas liburan kamari minggu. Aing mah teh diajakan aing rudep. Ini kayak minggu hareup, Mamang eka ditu deui ek milu moe. Mana anak milu? Milu atuh deui ek milu moe. Orang hayang milu tapi bebeknya ke si Mama ya. Sabaraha mah ya eta? Bahan sebarahannya 50 asana mah.
nya Makal timah. ulah itu mah kayak mau nerek nih lu kayak ku ujang didaftarkan kasih mamang Abi arek milu. ajik bebejel ajik Udah bebeja we. Nah, tuh. Bebejakeun ka mamang mana. Pokoknya bakal milu. Pokoknya. ajik bebejel kasih mama Tadinya, yuk jangan dikurangnya. minggu harapnya ya Oi. Ya, naon maning balik. No. Balik bola atuh sia teh kok keperluan ka aing teh. Ulang halulin tuh si Ujang dia ngajakan ulin abi yang milu. Ka mana ai mane? Katain Jon cenah mah. Aing teh naon mama teh apa? Mama palai ka sawah, ka kebon. Naon Bukan Taim Jon? dari itu. Heuh, Taim Jon teh naon? Ulin yang apa mandi naon cenah nu barona? Kok ingat tuh teh apa? Mandi bola. naon? Mandi bola cenah. Hayang milu mah. Yo, sia teh tara mani. Make hayang mani. Apa mandi balon? Heh. Aya tuh mah, abi geus bebeja. Era. Abi geus bebeja ka si Ujang mah. Yo, sia teh mani kot jauh-jauh ka Tim Jon di mana ka Tim Jon teh? Pengen si Ujang ngajakan di minggu cenah jeung Mani mah solokan aya di lebaknya. Bukan Aya, balong si aya. Mangga keur lodah ku cai si Mangga itu tuh keur ngelebak sawah. Ai mani yo dengekeun. Deuleu kusianya ieu teh. Barang hakan ge urang teh make naon ieu? Deungeunana teh jeung daun sampeu. Boro-boro duit yang batik. Wah, boro-boro duit yang batik Tim Jon tuh. Nah bohong, sok disumput-sumput dina hanapeun ka asuh. Terus pugupan kredit di urang teh kan kabayar erek kumaha Tuh coba. ngiri ditu ya. Ka bapak sia kan tujuh. Atuh da Apa bisa pas? bebeja ka si Ujang. Ka bapak mana nyobaan minta aja lamun teu diberek teh kumaha di pangmentakeun bro. Tapi nya Heuh, jong heula keur mah kerja we ya dengan yang parab maneh. Udah punya nggak ganggu wae. bebeja pokoknya makasih abah. Bah, si abah si mama korek paling marek bebeja kasih abah. Ih, mana aneh balik tadi tuh ngajakan ka urang. Di batu mere. Bah. 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 Abah. Bah. 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 Abah. Ay, mani na naona ni Noy, ha? Ayo, Mas. Bah. Banyak, banyak. Naon man ite? Banyak lah, tapi banyak lah. Baik naon? Banyak. Baik naon singkugu man ite? Minggu teh arek ulin ke Tim Jon jeung si Ujang. Si Ujang mah nya kamari cenah di itu tuh meuli nu kieu paragi kana nu kieu. Aya abah mah teu ngarti naon eta teh nu diomongkeun teh naon? Ulin cenah ka ditu ka Tim Jon. Ieu nonton mani bola cenah hayang. Iya teh. Babaturan abi ge tuh si Tini naon. Kadari itu kabeh. Abi wungkul henteu. Urang mah kamari layangan henteu ayeuna urang nu ka bola henteu geura. Teu ngarti kanu kadari itu ieu beurang ek jumaahan ye abah teh. Nah, ini mah Senin tuh. Senennya Senin. Seragam. kawin poho deui ieu poe Senin nya. Oh, heeh bener poe Senin. Aduh. Nya banyak. Tadi Oh. tuh kasih Ujang. Urang si urang tuh bebeja kasih Ujang arek milu di minggu jeung mamana. Era mun. Ah, bibit bebeja tuh si Ujang ek milu di minggu jeung mamana. Ya, abah teh teu boga duit, da duit teh kudu diteangan. Aroma kamari henteu, ayeuna henteu. Enggeus sia ulin memeningkeun di lembur. Bebeja bola arek ku kana manggeus bebeja ka ieu ge kasih Ujang ge. Ka mamangna geus tika aku urang mah. Boga budak teh meuli heuras. Ieu. Ari pamajikan uing ka mana nya? Datang we ka imah teh henteu. Ini geus di mana? Ya, abah tanya-tanya wae teh mana we atuh? Kamu nanya, bertanya-tanya, aing tas ngalah sampo, daun sampo gitu.
Lain itu budak si Inoy mengikut wae. Kekeh naon abah? Yang uin kumu jauh. Jauh ka mana? Cenah ka Timjon, cenah ai apa mah cenah lalpi atuh nu kana ditu mah. Abah nu boga duit, abi mah teu boga duit. Duit cekalan anu di kamar bawa heula. Kumaha abah mah ada duit? Heula Yo. masa urang keur gawe kene pasti di heula. Atuh eta mah geus dibulikeun kana naon geus eueuh. Yo, bisa apa mah eueuh hayang jajanan naon ge dibere ku si Anang. Kayak di heula basa ningali di kamar eta duit. Eta teh pamahugian teh si Wawan, abah mah tara mana duit. Belum nya mah boga duit dah barangakan mau aja daun tukar ya juga mewah mana. Paling budak jeung teh ocok aya nu nikah. Yo. Heeh. Heeh, kan kamari ge itu tukang kredit ka dia kan dibayar kumaha coba sok. Aya camang gede lah tukang kredit mah. Ayeuna mah kieu we kumang we. Udah terboga duit teh mah rek masak lah ieu pan hayang barangakan dan abah. Heeh, wing hayang dahar Yo, bae jeung kieu nya da kemare duit. Asa aya we lah. Bae we. Entah rebok paehan ku ayeuna cing heula tuh icat tamat ke ujang heula oke mana-mana cicing keguan pae bo cing Kenapa? Ya orang mah tadi ajakan. di cicing ki kerata ketu Ini mah tengah jangan-jangan. Yang ini mah ketemu bapak aja orang. ting ele tuh bungannya tuh jadi ele Main aja gitu ya. FF tuh bungan ele mana ngeganggu atuh dah Gimana ya tak? mari hati-hati mamang Orang kayak beli sih kak. eta kumaha ke jangan waru barek Jangan dia tuh. Makanya si abah loba duit nah. Kayak bukan namanya kayak kurang di jajanan. aji eta baladaing atuh Balan kayak non si abah di jajanan cenah. iya atuh gitu mah Mana kayaknya mana deui arek di jajanan bukan mah tenang si abah naon ge. Geus dijamin. ini satu mana ngomong wae ayeuna mah Atuh. ayeuna mau coba ngabar sama kucing ayo ikut kira ayo ikut Kemana sih? Tini kemana sih Tini? Itu Milo. Tuh, itu mah biasa lah masuk ada hese. Aduh itu. Beueur di jalan tuh. Maka itunya. Ocu. Mana sih Ocu ya? Ocu. Mana Ocu? Hayo. Ayo mana datang deh kan dia yang pemajikan orang ha Anjing. gitu bah ek naon deui Tadi deui abdi teh abah. pan di heula teh geus ek dibayar ku pamajikan kumaha ieu teh Ai kumaha si abah ini ikut aku dibayar abah. pan di heula teh wing teh geus ngomong ku pamajikan ek dibayar Bayar makanan abah. Ku bedog. Kemana deui? mah Kapan orang teh teu boga duit teh. heeh Uang ini mereka ditutup kayak orang dulu orang ketukat tinjau deh bawa dicarekan kan urang teh geus obat daripada liar ke budak bunuh diri cari kumaha ayo aya mulai dipikeun ka budak bunuh diri mas mas buat mah mah yang dicerai ke enak ini apa nama itu lah ya itu urut lah gitunya sip dia kena janji gitu lah Alah itu kalau ngantung jero lu. Ya hutang kumaha ya hutang woi, goblok pisan. Hutang woi. otak Kumaha mah kumaha iya we ieu naon kumaha. geus we anu kambari mah pohokeun Amo bisa dipohokeun mang geus aya tulisanana di ditu teh Ahmad Jailani Ceiko. Wah, 70 kali mah. maksud kuring teh kieu Kumaha? kamari urang makan geus bawakeun ayeuna teh kuring teh
minta deui nginjem deui lain minta nginjem. Itu lah ya tuh baik itu cara nama lu kemangnya can dilunasan can dibayar mau bisa dibayar lama kok saya diusahakan mbak Rek dibayar aya jualin wing deh. Ya mari gerak kali gerak. Pan ayeuna teh kuring dek ngarencanakeun ngajual ginjal pamajikan. aku mah ngejual pemajikan aduh ya aku itu mau bisa Ya urang mah ayeuna geus teh cenah. Keur budak demi budak gitu. Papa budak kok. ya itu bandong ya Terus di mana maneh? Tuh nih, di Kijajang tadi mah. Tepunten teh naon enggak kolot teh. Jadi kumaha ieu teh? Cek dipere moal aja. ya nggak satu lah ada jaminan kita mah tapi hiji deui bah aya jaminan teh Ya naon tah? nganalkeun awewe aduh Oh, bisa loh mbak lambe perkawis wanoja mah. Alam. Aya tuh di bebaturan Abah di ditu. Mana araluis. Erek mah. Jika sahabat beta Ya, beungeut na teh jiga artis anu geus terkenal ayeuna geuning. oh Apa teh? Apa? Anu make kabaya beureum geuning. mantap betul Ah, eta erek mah. siap siap Ah, geus cek dibere nih. Iya, iya. Ya, geus sih. Ewe abah tuliskan nomor rekeningna ya SMS we kalau nomor lu kamari apa teh muntah apa mang tanyakeun we teh iko Apa gini dah kuning oge. tah Itu. awe ke tuliskeun minimalna sabaraha bah kada we poho Kalem perkawis wanoja mah loba. oke siap Kayak apa dibere lah. siap Ya. Ke sore kai mah. Kumaha berhasil. Guys, alus menang. Tapi carek holiday tiketnya. Ayo geus menang duit mah. Bulan madu kita bah ya. Sudah madu deh ya. Ada. aing mah ini teh mana tuh kudu we disamper aing mah ratuh dibeliin pisan kudu we disamper sih Nay 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 oi Nay ayo gawa tuh angkot geus ngadagoan maneh di lumoan Kelak gadang deui ada masih Abah. atuh Teguan. ah Nay ayo atuh Nay Teguan. Siapa sih si Mike Milus ya? Ay, mantap. Bicara ke kota. Trek holiday. Kebenaran tuh bisa cuci mata kieu mah euy. Ya, ayo lah. Gaskeun ayo gaskeun. Geus gawe orangnya. Arek kali itu ke kota terus bawa segala rupa. Arek mandi bola itu sama sabun ayo jam nyeseh bulu kelek itu segala rupa. Aduh, pasti gak geus wano jadi kota mah. Kebenaran bisa. Cuci mata ieu mah euy. Aduh, Jang, gaskeun lah. Lagi siap ya. Ayo, geus kuat yang mandi. Mana naonan eta mah anu kitu. Pengen mandi, geus siap perlengkapan semua gitu. Juga tuh, Bapak. Ini atuh mandina beda deui.